Orai-oraian luar leor mapai sawah montong ka sawah di sawah loba mengangon mending getelem dilewi loba nu mandi tahan nu mandi nanu panderi orai-oraian luar leor mapai sawah tong ka sawah loba nu ngangon mending getelem dilewi loba nu mandi tahan nu mandi nanu panderi orai-oraian luar leor mapai sawah tong ka sawah loba nu ngangon mending getelem dilewi loba nu mandi tahan nu mandi nanu panderi aja kambing orang naon iya cetok lakan walu tadi ngomongnya nih kalau demang udah lakan tuh jadi buang mah kurang dijelkeun ge boga duit ge buang jadi beunghar nyaho jadi beunghar teh urang masa ge daun apa tinggi lebeknya tinggi lebek daun ge hari urang belakang mati oke tadi Oce nyanyi ngeunam tuh sih kurang mah suara Oce mah halus sih tapi goreng dah kalau goreng sih tadi Oce suara nomor guber tuh begitu Oce mau goreng iya cepat sih goreng ka aing nyebut goreng sia sama goreng goreng ge jelema Allah gue ros enggak jare ngaledek tutup Oce digebuk deui ya alah kon iya geus ampun cicing ngomong gua ya kita kawan Ulah tadi tulus mah halus atuh ieu mah ulah ini tanggal ulah cek baturan orang tulus iya bocah orang Indonesia mah ulah walu neng tulus cek baturan orang ge tulus mah geus arurna oh lain walu ieu labu nah kalau labu mah karaga katu ngajungkel teu labu mah kok tadi teh itu ngagulepak tadi eta karena labu eta karek labu neng itu tulus labu cak orang Indonesia mah labu ieu lebit gitu mana borit sih amurun saya kan itu bekot teh Oce agoda we Oce agoda we Oce keur nembang sakitu mah gandeng dumar gandeng masih keur nembang diganggu rasa dia syukurin edan banget sih eta dah dore oh rasa oh gara-gara pokok bae ngapa cau wah ada lele itu bego dek buah kopi raranggeyan kenan nu dewek lapati di hereyan dug cincang keling manuk cingkeng cindet terang pos ka kolong bapak satar bulan dibadil ku karet tai ucing urat aret dil ku karet tai ucing urat aret Kang, itu cokokom kenal. Eta teh nanaonan tanggal cau. Biasa tetang suka nyaho meureun. Ayo rek sampeurkeun. Wah, ya. Ayo.
itu awas banget. Cak, naon? Buat harusin kita coba agen tong bosen kita ninggalin tanggal labu ya cuma tuh Labu cuy, labu. oh labu meureun teh nyaho cuma tuh bosen ulah ya gembirakan gue supaya ulah menghilangkan stres itu maksudnya menghilangkan stres refreshing mencak zaman ayeuna mah refreshing Refreshing. refreshing Refreshing naon? oh nah refreshing teh nyaho coba bening mah kata bakek kuat mengis itulah Refreshing cuy, lain refreshing. oh menghilangkan itu hah Nah, jalan. kunaon teh Kudan. wah bararingsan yeuh mai Pak Ustad bararingsan Pak Ustad aduh kunaon ya dua-dua nar pelarung pugi aing aduh aing kumaha aduh aing aduh lulus aduh kene tadi ya cek kamu di mana ya kene tak pernah naon lagi gituan alamat ini mah gelo pas di Wikwil Wikwil kesanya atau ngerti kita perken ya mana ada ente kita kau dekat sinden Pak Ustad, tolongan Pak Ustad. Kereo. Duh, Pak Ustad. Ustad. Tolongan Pak Ustad. Nah. Itu nanti di kokong jangan lain ah. Garelo pas gelo gitu. Ikut ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih? Itu cek kokom jangan lainna. Kos garelo kitu. Broker sare maniruan dah. Aya kunaon cek kokom? Cek kokom ngigel kos garelo kitu. Diuk heula. Bisa diuk. Kunaon? Encok. Biasa jeung diuk heula cari cek lalaunan di. Naon cek kokom? Ngigel ngigel jeung anu lainna. Suruh jadi kebon tuh. Masa? Emang aya? Nah, aya wae. Adewe. Tadi tapi teleponan naon maneh? Henteu. Boga siapa tuh orang kali itu. Aduh, sare ieu dah. Kebon gitu. Masker teh pakai ulah sih masker kudu ah. Aur ge lo bajelna. Kudu. Masker. Udah dorong.